deh gitu. Cacing kami sekolahan wae itu. Sing sabar cacing. Kayak anu ka dieu. Tuh, ya bener. Nyiteng. Ka dieu nyiteng. Kang Kabayan, antosan itu kadinya. Nyiteng. Iya, kebenaran itu masak. Ya tuangna Kang Wakang. Alhamdulillah teh. Kebenaran ieu teh manisna. Oh, nya. Aduh, tur nuhun teh nya. Sok atuh, kela dituang heula. Beneran akan ketujuh lapar gitu ya. Naon Kang? Teh manis tuh. Kunaon Kang? Nah, tuh. Ada teh manis rasana asin. Gorengan rasana amis. Kayak aya wae itu mah. Tapi tenan naon teh. Tong makan nu kieu teh kotok oge coklat jeung ieu mah. Hah? Si Kabayan euy si Borokokok. Keur bobogohan jeung si Iteung. Bejakeun si aku aing ka Wahaji cia. Nyaho si Iteung terek dilamar ku Wahaji. 2 poe deui si Kabayan wanian bejakeun ka Wahaji ah. Yuk ah. Ya Kang salah gondrong. Tapi Kang bawa kabur itu ke mana we atuh daripada dikawinkeun ka Wahaji. Duh. Bingung teh akang teh. Bingung kunaon Akang tebogo ka itu. Lain masalah teu bogoh teh. Bisa wae ku akang itu dibawa kabur gitu. Tapi ya si Ambu pasti ngelaporkeun ke polisi. Kumaha nya Kang? Tuh, aduh, gawat nih itu teh. Mana? Itu si Ambu nyusulan tuh. Ada sih kumaha tuh Kang? Gawat ieu mah euy. Itu geningan si Kahete. Ngurus tunjung sih ya. Awas ya. Aduh. Aduh. Ya, Kabayan. Kan mana teh geus omongan ku urang teh. Tong ngadeukeutan si Iteung, Kabayan, tong ngadeukeutan di si Iteung. Si Iteung teh 2 poe deui rek dilamar ku Wahaji. Borokokok sia. Cicing sa Iteung kumaha ambu we. Maneh Kabayan sakali deui ngadeukeutan deui si Iteung direnos ya ku aing sirah maneh sia Kabayan. Itu jadikeun naon Ambu atuh direnos sagala. Teh kejadian yang geprek sia. Oh, minumnya boba sia Iteung. Nah aing maneh buat jadikan udahareun sia Iteung. Kokonas ya dengekeun namun maneh ngadeukeutan deui si Iteung awas ya Kabayan sia. Sok hayo Iteung balik sia ayeuna mah. Balik. Hayo. Tun. Lepaskeun Kabayan sia. Hayo balik sia. Tun. Tun. Ai Tun. Aduh, si Sagus ka mana nya? Datang keneh wae ta budak. Jadi tah nadi tapi kiwari kan keneh wae. Aduh aing nilila gitu ya. Yang geus tanggal kawan mah deui teh ya. Aduh aing sama Sagus. Jeung ngaji teh bos simpenan di imah itu kumaha gitu ya. Aing pusing. Geus kieu teh. Kagieuan nilila keneh wae Sagus. Assalamualaikum, Waji. Waalaikumsalam, panjang umur Sagus, sama nih tadi omongin ku Waji. Aja. Pintar, Waji, pintar. Enggak mangasong kali. Sagus, Kumaha na gitu hasil teh? alhamdulillah hasil Waji. Halus. Terus di mana Waji na gitu kita? Tah, CRT 8 RW 8 tah Waji. Halus. Tah, ieu coho, mayar. Halus. Tah, ieu teh ijah. Nah, tah.
Tah ieu coboboh tah ieu mayar ieu. Oh. Alhamdulillah. Ngan aya ieu hiji ya teu mayar. Cek ah. Sakadeu euy. Tah. Cek ijah, nya. Nah, ada kemana ya tak? Ada coba kamu utang ke jam. Aku mama ya kita geblang utang kan komisi sama tergabung ke polisi. Enggak, tanda kamu lagi. Kalau wah haji euy, boga bakwa bae kok kan katagi nepi ka ieu. Aisyah itu kes mayar kan. Wah itu. Yo, waji. Wah itu mah nepikeun ka mana wae ge mau mayar. Nah, sakus kapan geblang utang saya teh ku haji. Tagas maot atuh wah itu mah. Astagfirullah. Bener lagi. Sudah terkenal eta. Ayo wah haji. Emang utangna sabaraha? Kepira pas itu ke balik ke warung mah yang haliwat ieu mah ka warung teh. Ya tiba-tiba mah teh ngang kopi. Nya, Ih berewe injem ku haji teh. Teh pira keur meuli kopi 2000. wah haji mun panjang ingatan utang sakitu oge atuh. Keun atuh sakitu mah amal we atuh wah haji. Udah aku mau tamu. Tuh baik udah we lah atunya. Baik, da wah haji ge bakal maot. Tanda. Lain sagus. Ai tadi kenagihan. Kumaha euy? Jalan mana? Ayo mau lompatan tuh atau naon kabur atau kumaha gitu? Ih, puguh wah haji tadi teh. Ibu-ibu anu ditagih wawi. Anu lompat. Anu kabalong. Tah, nu hayang seri mah nu naik kana tangkal jamu. Naik ka tangkal jamu. Heeh, wah haji. Ku abi teh, bu, turun kan gitu. Berewe ku abi teh duit 500. Nah, kita butuh bayar 500. Keur meuli silet. Karunya Ramos Bos. Ya, Bulan teh naon? Geus bala. kepala pisan kana wati teu tahu. Ayo iki dia tahu. Waji. Abi, tadi kan lagihan. Ningali si kabayan jeung si Iteung keur bobogohan. Anu balai kagus ya. Bener, Waji, beli mesra pisan. Gimana? Tuh, di sawah deket kebon. Ngurus tunyung. Apa nyaho euy? Si Heeh. eta teh si Iteung teh. Heeh. Dua poe teh dikawin ku haji. Ha, puguh cak abi teh kieu pas abi pas. Ngan, si kabayan jeung si Iteung. Ongkos yang tanah teh. Dua poe deui kan kawin anjeun wah haji. Heeh. Dasar ngurus tunyung. Oh, tas si kabayan. Si bal kokok. Saya nang bolong antro ka di sapu. Ayo, tuman. Heeh. Kurang ajar. ganteng we tuman. Ayo bolong. Ayo Waji. Aduh, tuman. Yang luar kawin jeung wah haji nya. Aduh, Bang. Ajar. Ayo Waji. Bang ajar si kengnya di bolong kokok sia. Tuman, si kabayan teh. Ayo bos, bagus ya. Aduh, ayo. Si kabayan teh. Mana bos? Tuh, di itu aja tuh. Ayo. Kabayan teh. Oh, dah. Oh, itu wajib tuh. Kabayan tuh. Tuh. Awang sampekeun. Ayo, kuman. Ngaheuleuh dan wae si Iteung nya. Kabayan. Ai maneh teu boga cado. Apa mah teh geus nyaho si Iteung teh. Rek dikawin ku urang 2 poe deui. Nah, ai mah masih kena ngadeukeutan si Iteung Oh, ari maneh kabayan. Teu boga cado maneh mah nyaho rek dilamar si Iteung teh ku wah haji. Sia teh cing ngaji diri atuh. Ngaca, saya teh ngaca. Ai mah jelema lain. Katinggalina naon? Munding maneh mah kabayan. Oh, bener. Yang cakap. Bahaya, Ayo, bisa cakar bener. ayo wajib. Aduh, bulu. Wow. Ya, oh, si kabayan. Ayo, Iteung ayo. Iteung sok ayo. Iteung balik, Iteung. Balik sok balik Iteung. Amu teh neneangan teh tadi ari maneh. Kunaon sih? Ya, Iteung. Cik atuh maneh teh mikir Iteung ya. Nah ari maneh bet bogoh kasih kabayan. Hayang kasih kabayan ya, amu rek nanya nah si kabayan teh boga naon Iteung? Bukan naon ampunya, bobo ya kasih kabayan. Ari maneh
Iya, dengekeun Iteng. Emangna rumah tanggana cukup ku boga hungkul Iteng? Bos ah, pokoknya mau nih kalau ke kelurahan Cipiti. Astagfirullahaladzim, eta budak keur diomongan ka Don Indit. Iteng, heh, Iteng. Hari urang salah naon ka si Ambu nya. Beli tega-tega teuing si Ambu. Wah, gitu urang jelema sangsara gitu. Duh, aing. Eta naon euy? Lah. Lah. Sama neh. Jin kabayan, Nah, rajin mah buka dikucir jeung panjang. kuring mah jin Sunda kabayan. Maneh pake jeung ngaran urang segala deui. Jin teh atuh ku sabab maneh geus ngabebaskeun kuring dina kendi. Maneh hayang naon kabayan? Dibere dua permintaan. Hayang beungar, hayang naon? Asal tong hayang ganteng we, eta mah mustahil. Ha ha. Gabah ngomong teh. Jin, kita urang bawa ka Bogoh. Tah, ka Bogoh urang dilamar ku Haji Jin. Bisa teu maneh panggagalkeunna. Gampang atuh eta mah. Nah iraha dilamarna. 2 poe deui Jin. Nya atuh itu mah kemun maneh geus manggil kuring kieu carana jempol tulah dicarang hiji dibujur kieu hiji bari ngomong kieu ye tak kita aja tak kita wajo tak itu tuh lumayan. Jin. Kemana Jin? Jin. Jin. Borokocot stasiun TV Bobodoran urang Sunda. Borokocot stasiun TV barudakna urang Sunda. Pagawean sapopoe eueuh deui iwal usil. Borokocot stasiun TV.